pada milarian pun bapak nih iya ai jalan hanap mah panginten abdi seueur nu icalan bulan soke barang hakan heula kerek mayar sorowokeun ka luhur saya apa keringang di naas saya kulan piraku paman padman negara mah kajeng teu mere segala sumuhun apersantan ari sareng ATM mah sumuhun permios atuh kulan iya nya sok atuh kitu Raden Gatot Kaca hingkang bakal lumampah ka Geganawiyati ngaping padman negara asta Jingadawala iya inggih saderengipun lumampah ka Geganawiyati Raden Gatot Kaca lajeng melirik busana. Apa busana Gatot Kaca? Busanane Gatot Kaca jamang mas merususun 3 sumping mas reneka. Hulur-hulur nganggem drasmara aja jamang susun 3. Glung cupit sia prahasta huncakan sana. Alas-alasan kancing Garuda mungkur. Simawe raksukan krean takusuma. Pengawasane horanana braja hingkang tumama. Simawe sinjang wasununa. Suasana wanci tengah cat boten cat ketingga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan simawe cerumpah ceramah awasaipun bisa mabur tanpa lar nanging saderengipun lumampah ka Geganawiyati ngeprek soter merak ngibing sosoderan Malam dari bangun
tetengahan segala poloh puyuan teh serap eta tetengahan. Budak kadidiknya Yang budakna jujur lain naon Kang. keur mah putra ngan hiji-hijina Ya kadidik kajujur. tambah kadidik boh ilmu panemu jampe pamake ilmu lahir ilmu batin Budakna jujur puguh we atuh. tamat Tercapai cita-cita teh. model Pandawa budak 5 kabeh jala lujur Ya, burukan teh. nah Aisyah Kurawa heumeureu nyata kuloba teuing teu kaurus Jadi teu kageroh teh Kang meureun loba teuing. jadi teu kageroh tanu matak usahakeun ulah loba teuing anak teh kitu Cukup we jang urang mah 3 2 lah. aing ngarencana teh pan kudu ti ayeuna Bener. sakira-kira moal kaurus mah anak ulah waka lanan Ya urang mah program taeunkeun. ya Lan asa teh satuju dek teu satuju palebah mana ari akang make teh satuju segala. ra naon kadang-kadang Naon da akang da ngagetraan. ayo ieu lana dia Kayak ulah bareng jeung itu urang mah. ngeunaan naon ngalamun urang ngeureun laguna Eureun aya ngobrol berakang nama. dina zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema Da eta. Kadek cing hati-hati urang cing ingat karena sejarah setan Doh. sejarah iblis aik itu eta iblis usul ke pangeran baheula eceukna keterangan Kumaha teh Kang usulna. usul kumaha setan atau iblis usul ke pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satutup dunia dibere ku Allah dibere Di hayang gagah media. diidinan Jika gitu kan. hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip Tanda tanya teh. tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamingpin teu rakyat teu kolot teu budak Teu miskin teu kaya. teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya Tingkatna teu leuwih deui. sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu tak ku anak muridna Bahaya teh eta ya. bahayana tah Bahaya laten teh eta. eta anak murid bakal milu geuleuh tak ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh Gitu, kebeda ti kitu. tah ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy Oh, logika anu mah. Kaharti. kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal Isi ngolongan. contohna mah kieu we lah sanajan indung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu Sebab disilakaeun teh.
pemilih. Oh benar tetap pikiran teh heeh. Benar. Tak dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kejahatan. Satuju aka teu. Berarti aka meureunnya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu. Lain kadinya. Ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kejahatan. Saha nu becus? Saha nu bisa? Saha nu berhasil adik. Nah, sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat. Hukum alam kieu meureun. Nah, sabab hade jeung goreng parantos kun payakun. Parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng. Jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh. Berang jeung peuting ai berang abadi henteu kaselang ku peuting ai peuting abadi henteu kaselang ku berang ai berang peuting abadi tah eta. Hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi. Manusia moal bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah. Apaan kita berusaha? Nah, kalau kita larinya kepada berusahalah. Berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas. Memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngarona, siskamling. Nah, itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis. Sapanjang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin ti Allah. Allah hoohnya nepi ka bininya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Artina kedewasaan. Itulah ilmu alat. Kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia? Bilahi ae bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi idnillah, bi aunillah. Bi teh kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh. Pinter aka geuning ngaji. Udah. Atuh da goreng. Aing ge atuh. Percaya manehna mah. Batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek. Era da atuh. Geus jauh tinggalin agama. Tapi heueuh pek pikir. Dia memikiran soheh, doib, untuk soheh, untuk doib, ger pasea. Masih kena ngulukutak tadi. Ngulukutak ke dirinya atung kene. Oh benar. Tungtungna dipaseakeun. Nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kejahatan saha nu bisa. Paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kejahatan. Nya matak ulah wakar dituturkeun teuing 4 negara teh. Bandungan we urang teh kajauhan. Ngabandungan teh kajauhan neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna paeh pembunuhan. Saha nu ngabunuhna Gatot Kaca 4 negara si Cepot si Dawala kan terlibat. Maka iya tah
sanajan teu milu ngabunuh tapi mempelancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-goreng 10 tahun teh hari itu mah meureun ditanggung jawab hari itu hari aing sanu tanggung jawab keur penjelema kieu urang meleting sabab ieu pembunuhan berencana ieu direncanakeun alah cek aing oge waspada jadi dia sanajan nu nyaah ka urang tapi ingat tingali ka sang tukangna eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing ti sanapeun ti rakyat da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge moal kudu luhur kedudukan ieu mah kakara dihormat urang lalajo we ajabna hapan urang meureun kabawa keuna ajab lumatak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing hareup teuing kagalei tukang teuing ti jengkang siger tengah we siger tengah ari hayang salamet tapi tetap lamun urang milu ka sok kalima mah terlibat pasti ngan dewek meureun boga Allah keyakinan sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun ya kitu ya ayeuna mah si lain jeung dewek fungsina ge hiburan ngaleungitkeun kasusah Desa Cibendung teh kakara ieu katincek ku urang Kecamatan Banjarharjo bener kakara ieu teh Kabupaten Brebes heueuh bari beda provinsi ieu teh Jawa Tengah asupna sikana mika cinta Bapak Utim sareng Ibu Eni dina raraga ngalihkeun putra-putrina Neng Sintasari ka Cep Hapidin nyaeta putrana Bapak Toherdi sareng Ibu Darsi ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harja Tilu ti Bandung sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana urang keureuyeufkeun da ieu mah pakaulan kaul parantos junuk cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku Rajah Pamuna ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu bari mangfaat dunya rawuh akhiratna amin atuh Bapak Utim kalih Ibu Eni tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat gana amin babari ngalah rezekina kagentosan anu manglipat-lipat gana dina raraga neuneun kadeudeuh nu kanyaah ka putrana anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi fal yasir rahim jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin 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 itu Pak
kahiji deui nyaeta dumeh kamari sasih Agustus dina raraga urang sararea mieling kamerdekaan anu ka-60 tahun urang tahun nasional anu kasawidak Dirgahayu Indonesia urang usian ieu kamerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata nya ulah diselewengkeun ieu kamerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun di mirajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rob aras nyaeta audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu idanganna teh eta nya heeh kahijina deui mapag sasi Siam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa, yuk urang bebarengan dina bulan puasa. Mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecager kitu da enteng atuh kumaha lamun teu ngagentian pijah aya jalan nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin sapoe lamun 30 poe 30 urangeun teu ngaberatkeun agama bener eueuh nu berat kitu tuh ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mirad diisrokeun di mirad geunana jeung mapag sasi Siam pardu kasamut sunat kalampah kitu ulah lengkah ka piceun jeung ngabejaan sugan aya nu mang nepikeun ka pemerintah Brebes naon sababna ieu jalan ka dieu awut-awutan keneh lamun di Jawa Barat mah akan kita nya gitu era gitu nya ai pajak di cokotan PBB ai jalan awut-awutan lain moal meureun acan da lain ieu wae meureun omeaneun teh meureun keur dipapai tah kitu tah pamungkasna pan urang teh ngahibur sok sareng kenek ewang mah sagoong sewang mah nya kapan urang teh tepung jeung dulur-dulur nu aya di dieu para inohong terima kasih kepada Bapak Camat dan stafnya Bapak Danrami Bapak Kapolsek Bapak Kuwu dan stafnya Bapak RW RT tetangga-tetangga Bapak Hajat ya Bapak Hansip Bapak-bapak keamanan semua yang telah membantu lancarnya hiburan ini betul itu
atuh kapaku Wirnajaya Pak Guru Wandri Bapak Asyim Pak Noh Pak Ono Pak Witno Pak Miad Pak Wirja Pak Sumanta Pak Nardi Linmas Pak Slamet Pak Carman Pak Dalang Endas Sutarjo pada Pak Taryudi Bapak Dalang Karsan Yoga Suara sesepuh terima kasih nuhun seniman seniwati nu aya di dieu mangga sing sami-sami majeng amin ari akang mah geus kolot geus cuet ka hareup keun aya generasi geus loba barudak ngora nu rame bala kesenteng ari cepot giri harja 3 mah wah parantos haroream ngawayang teh dina duit leutik mah gitu dituncalan 40 kalubur sama alah ampun euy dola naon sok sok nya sagebrek oh sok atuh ka itu kuring sok gempeur di sing hareupan lanceuk mah heeh sepeda sia mah gempeuran TKP nya tuh dek nu tadi deui alus sok lah nah kumaha we sok nya uning sing kanya deh kira-kira mungkin gitu Ibu Hajar anu nyarawan Allah sadaya ngaturkeun lagu ngaturkeun lagu nyalakan kawilujengan sadaya kaum ganggu nyanggakeun kawilujengan sadaya kaum Biliseur kalapatan hapunten Biliseur kalapatan hapunten anu kasuku
dekumaha bersatu na hirup ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh ditinggal dina segi religius geus aing-aingan padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula habluminanas heula jeung papada urang heula horizontal heula kakara vertikal hubungan jeung nu kagungan apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur alasan cing atuh geus karolot jadi teh aya Bapak Dalang Endas aya Bapak Dalang sateh Bapak Karsan Yoga Suara eta teh dalang burukan saprofesi jeung urang mang nyerikeun ka aing pasti sarua dalang aing diheureuyan ku panayagan jauh-jauh ti Jawa Barat ke Jawa Tengah dek hareureuy mah geus jadi gogobrok atuh ieu meder di daerah Batur naonan ieu pada yang syirikeun teh kalah beuki maceu tah cingga beleg rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan gerepe datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako nu aing dimana ngajing panako ya tadi eta bapak protokol bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmat iman nikmat Islam ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron abong kena ieu dunya panggung sanewara meuni pinuh ku formalitas pinuh ku kepalsuan tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah hayu Garuda teh rek megarkeun nogna. Tuh. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika Jepang dibom tuh Garuda megarkeun nogna teh pan mararantong urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna Hiroshima Nagasaki aya kamelan perkara lemurna nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa nah ieu terek dituna dina etalase unggul ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh biadab keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep
si Inu ngageo-geo bujur ribut sarerea Ainu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep apa artinya merdeka Candi Hanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bangsa urang geus taleler utamana para pemuda anu jadi tulang tongong negara mana lemah untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu dewek urang Bandung nu ngabandunganana omat ulah parunung cing inget kanu agung lebaran melalui sarung tuh cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge dipanerikeun keadilan dan sosial nya benar kitu ceuk aing oge ulah ka mana karep ieu dina rombongan geus patongong-tongong dewek ngiga kenang dijempekeun ceuk aing dina segi religius geus kadeuleu al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wayadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna bener geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing akang pangmoloto teh dek dipake dina KTP wungkul teh Islam teh bari bener lain tah dengekeun geuleuh aing dalam diukur gitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan sial teu bisa dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh dihakan cacing buating manehna mah moal jadi dieu mo jok tapi tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang dek mawa naon sia ka akhirat lah ceuk saha mawa amal keterangan mawa keterangan ngaguguting sarerea atuh sia teh mawa amal di perbuatan gugu mah hukum kumaha hukum teh ceuk hukum lakojitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual kamaung kumaha teh ngomong cai teh ari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa maung paeh ninakeun belangna gading gajah paeh ninakeun gading manusia paeh ninakeun jasa tah gitu jadi gajah diterapan gading kumaung belangna jasana manusia lain ini teu bisa-bisa kalah leuwih hancur gitu ku aing mah nya aduh ampun gading gajah dia akan mau
Tah jadi resep siapa malamun ngararaco ge benar kan pek pikir jadi nina tinggalkeun ama picontoeun balarea nu bakal datang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun alay contohna para pahlawan urang toh pati jiwaraga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa heh getih dipake nyebor Ibu Pertiwi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka tuh tingali tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu nyata marukana mangul bedil wungkul meureun bari tadi teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang kene kacang bulu ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah saha we keun we hasilna mah kudu bogana asal mi HP tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da hayang ningali manyar teh hese ngalah belut disetrum diportas naon merdeka na manuk dibedilan nya benar kan jadi berarti teu merdeka manuk teh gitu sinya ka negara bener kan sok geura Isra Mi'raj kenya aku mau ada eta mah nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha leletikan we leletikan heulaan pindah tina laku lampah salah kanu bener tina cedit panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta geuwat bagikeun ari hayang salamet rezeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh aya hak batin nya bener tekan mun deuk diguguh henteu sabodo teuing da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang kene urang kene gitu nya yo momoni mumul ngenangan aing balik deui eta teh akang teh bener teh ieu bapa hajat teh dina raraga neuneun ka deudeuh nu nakanya ka putrana anu ditikahkeun pangna kikian teh ngonang urang jauh-jauh ti Bandung di dieu ge loba dalang eta oge bener pakaulan ieu teh pe pakaulan ieu teh heug prioritaskeun ieu bapa hajat teh pautim bejana cenah usahana di Kalimantan Kang burukan we tuh cing salamet amin mana-mana ge usaha mah batur mah di luar negeri ge usaha sok mudah-mudahan jodohna ieu panganten teh sing anu awal anu akhir lupa totos bener sing dugi ka pakotrek itu nu kahid sing gampang ibadahna amin sugan jodoh saroleh jeung solehah turunanana amin itu mugi-mugi jodoh teh nu kahiji jeung nu kadua beres ya anu icalan ayeuna tuh nu dagang baso nu dagang martabak ieu Bapak Utim secara tidak langsung malam ini ikut mukakeun lapangan kerja ibadah ibadah kene
sabaraha urang nu milu hirup yang maraban anak pemajikan teu karasa tah ibadahnya ibadah gede teh Kang. Tukang ojek payu meureun ka dinu rek lalajo teh meureun loba tukang ojek nu mayar ojek nganter ke nu uleman teu burukan teh loba nu untung seueur can tinu parkir rupi-rupi wah tah ai daek nyaring peuting mah pandeet rezeki deh kumaha deetna di akang deet rezeki teh teu kudu melak pa urang dieu memelak cau pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sia peuting ka ala pare non je eta terong aduh nijigan babaturan urang dideketkeun rezeki tah dumatak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener bismika Allahumma ahya wa amut karelak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mani tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 lah sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh teh nyahoan gelombang arahna sidik ka itu mah suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atuh hirup teh tah eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus bener ya ulah ditarget kumaha itu we atuh kumaha nu rek mere urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya leres Gumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung. Eta teh heueuh Akang. Lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang. Makaning di. Da sieun ku patung. Di imah urang. Patung nu mana? Ai maksud Akang patung nu mana atuh? Apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan? Raja tauhid teh. Oh eta teh. Baheula dina zaman Raja Namrud. Ai Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranna teh. Mangeranna. Pan di dinya mimiti hujah. Wah, kumaha Kang? Eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim. Patung leutik nepi ka patung rada meujeuna. Peletrak dipek-prekan. Atuh puguh sararemplak. Anu semplak irungna, anu semplak ceulina, anu semplak leungeuna, panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena. Raja patung. Pan isuk-isuk ribut, nu ngajaga patung reuwaseun. Bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak. Aya pangeran eueuh leungeunan. Aya nu eueuh sirahan. Aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna ngagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya mamake disembah maka disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk
pancaka ngumpulkan suluh di luhuran suluh dituna Nabi Ibrahim tihanap diduruk jehur pan pangeran jadinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah gitu atas sana geus deukeut Allah Ibrahim geura nyingkah eta sana geus deukeut ceuk Ibrahim teh cenah nah we cenah tong panas Jibril ini deui ka itu ya Allah cenah we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei cenah tiis hieun kasalamatan ke Ibrahim suluh beak Ibrahim mah tina lebu leumpang we kieu palai gitu palai pek lamun mung teurak diduruk tenggelan patung ti ayeuna patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadag ai nyatu beuki pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak kusia ganti berenya kudaeka nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan silih asa silih asu silih asih tuh didinya moal panas gara pek moal kabakar aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas batur meuli sawah alhamdulillah abdi nu rek minum maculna ai teu kedua mah moal kaduruk hate teh moal bener kahartos oh eta itu ngaji mah beres teh Kang ilmu genah kana hate di istri herang panon mun kitu peureun diruk teh komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan mah nitah ka urang aya meureun tatangan anu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bagja aya dipikang ewa ilmu mah ti mana we heuh oh leres Kang ceuk aing oge di papada urang ngigal heula sagede oh sok disalin heula tuh aya ngigal malin ayeuna mah kenangan karunya ayeuna beuh jauh mah sok wasalin dek mah nya atuh aya baju nya eta bisa aya nu eta bisa anu ngajak bisa anu ngajak depongan nah meni gaya geus disalin mah jika bandar anu penting mah hiburan orang mah jika bandar banget jika bawang berem kembali karpi ya tuh lah jika buruk tidak penting mah hiburan hiburan urang mama ngahibur panganten ayeuna dihibur ku wayang golek pan enjing mah panganten ngahibur anjeun ngawayang kulit bener ke wayang kulit alah ceplok penting teh kana beung ulah tadi kenangan era deh kah akang teh palai di kenangan puguh lamun palai di kenangan akang mayar ke tukang kenang rape oh gitu. Jadi lu mau dibayar sama gua ya iya dong tukang kenang kan capek berapa duit lu maksudnya berapa duit teh kumaha akang teh gua harus bayar berapa duit itu satu belekuknya seperti apa kan tepak iya kan kalau di Jawa Barat kan jaipongan tepak kenang macam-macam jaipongan kan macam-macam ada bangpak ada bangpong belekuk oh betul seperti ada bangpak tulak bantingkeun mundur maju nyangigir ka itu blak tingbong belekuk dah gitu nah sablekuk itu sabaraha teh murah Kang 20.000 sabelekuk 20.000 sabelekuk
masa kitu tas sakitu teh 20.000 lamun 2 kitu 40.000 lamun 3 kitu 60.000 lamun kitu nangarecek kumaha loba ngabelekukna tuh akang kari ngitung panderi pasaran eta dar meuli dewek 80.000 nah saya tik-tik teh atuh 4 belekukeun bener Kang 80.000 teh sabaraha belekuk teh 4 belekukeun nama wareg jiga nama 4 belekuk 4 belekuk oh 4 kitu 4 kita makan heuh lamun ngeunah tuluikeun duit panderi heeh der sia 4 belekukeun 80.000 ku ingin ngan 3 belekuk sapenting sopin baru tulang kanting mundur maju aksi Gus sudah ngus hantem nah teh dituluikeun sia teh melina 80.000 kukuring dibere 4 belekukeun hantem apan dina MOU Memorandum of Understanding dina perjanjian kesepakatan iya, betul. cek dewek lamun ngeunah tuluikeun dina perjanjian teh 80.000 belum ada lanjutannya teu bisa kuring matre babatok sia mah lain matre kuring mah neangan belekuk teh waduh ribu hese mapai jalan satapak ngajog-jog ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing tumpak ojek amu sok aing ngaborong ayeuna mah kagok sabarahaeun ngaborong teh da kudu ngaborong aing meuli 3.430.000 sok wae jadi 140 2,5 belekukeun ayeuna mah lempengeun lamun 3 jutaeun sabaraha belekuk 150 belekukeun namun dihararese wah anjir loba teuing mending pecakan heula aing sieun kana cangkeng mending pecakan heula paduli aing mah sia balik ti dieu sugan ngoronang we dar sialah 3 jutaeun 150 belekuk clear 150 belekukeun tulang kanting mundur tenang da lobanya kudu make gaya tuh Recek barbot. lulus tur itu Nah itu loba kreasi itu gitu. palingan cek pemerintahnya ulah jet set banyak yang ditawarkan belilah kemampuan cek rasul oge ulah kaleuwihi Sigar tengah sebab pangeran tersepen ka jelema sok kaleuwihi udah bener tuh teh ulah loba pamolah lah alah aya kitu geuning tuur nepi ka letak-letek lulus tuur heeh aduh bener mo lah ini ganteng jeung jangkung euy kesalieun tinggal ya mendingan pandek ngigal aing nya narek ngigal teh nyarek ke beng-beng ka mas wayang kulit
teu bisa luak lieu. Heuh wayang kulit kieu kagigir kieu. Wayang ki mantep kitu teu bisa luak. Wayang entus kieu. Teu bisa leret-leret. Wayang ki mantep Sudarsono. Munyo. Kieu kagigirnya. Lamun bisa. Nyemahna teh gini wayang kulit mah tah. Lamun bisa ngahalangna teh teh. Wah, eta. Bumi kuncang ganjing langit lap-lap katon. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo papap dalang Asep Sunatan Sumanto. Pakai Sumanto jauh-jauh itu. Ya yang ngetik deui ingat. Asep Sunatan Sumanto nya pogo da aing teh orang kanibal goblok. Pandai di Jawa Tengah mah di ditu di Jogja. Jogja Solo. Uo di Solo. Suhrep Toto Pitono hanengi Kang Kaiko adi dosa purmo. Ya basa eko. Raden Naryo Brotoseno Morojol Morkononon. Kolor merosot dosa nolong bool nongtot. Punya goblok di wayang Jawa aya kitu. Ampun. Sok aja Dodi. Alah, sok ayo punya. Ngalawan wae dah si goblok muka aing teh. Alah. Pararunten aya kasadayana nya. Mangga pararunten akan namede ngiring kaul ka panganten. Nyangakeun ka urang Cibendung. Nayakan nyarangan sadaya ngiring aku. Tobat. Osang Nyenggakan kawilujengan di rumahan sadaya kaundangu. wakede pung segala. Keluar di pawenangan kadang jadi pengtangan ulangian kawanan sabab di pangeran Sesa tadi dede. lagi sebelah di Banjar pangrambes karena sasesa babeki aroma ganjar nyaramat kesatayana Allah bumarengkel. Ada suku nepi ka ngacung gitu sampai kerasa lindai paparengkelan gitu. Ini kawas buruk.
Onel-onel ini. salin deui aing ah. Salin deui kayaknya. Jika kesenian buroknya. Burok onel-onel gitu kan. Iya, burok mah dinya ti Losari. Di Losari itu serius. Cak dunjung. Alus agak kerasa. Cak. Mumpun. Alah, hayah kasokali mah rek nyaksian eta teh juragan Gatot Kaca. Sungon doakeun. Acara doakeun sing salamet. Amin.